Qaumun tasbiqu anwaruhum adkaruhum wa qaumun tasbiqu adkaruhum anwaruhum. Al-Hasan Tasyi ya. Asa bolak-balik ya. Qaumun hiji kaum tasbiqu miheulaan naon anwaruhum cahayana eta kaum. Adkaruhum kana nutur keunana eta, kana nyarita keunana eta kaum. Wa qaumun jeung aya sebahagian kaum tasbiqu ngaheulaan naon adkaruhum nyarita keunana eta si kaum, anwaruhum tinimang cahayana eta si kaum. Wa qaumun nomor katilu aya hiji kaum tatasawa bareng naon adkaruhum dina menceritakan tentang marifat wa anwaruhum jeung manehanana ge bareng bersinarna kamarifatan. Wa qaumun aya hiji kaum la adkaro henteu bisa menceritakan tentang kemarifatan wala anwaro jeung eueuh. Teu melempem-melempem acan ngabeleg-beg we kemarifatan. Naudzubillahi min dalik. Naudu nyuhunkeun pertolongan billahi ka Gusti Allah min dalika kana hiji keadaan kaumun la adkaruhum wala anwaru. Takumaha dakirun wa zakaro dakirun sat barehna ti muridin ari anu eling dakaro geus eling eta dakir liastaniro supaya menta caang liastaniro supaya menta caang naon qalbuhu hatena eta si dakir. Pakana dakiron, pakana mangka posisina eta di jalma teh dakiron anu eling. Wa dakiron jeung aya nu nyebut-nyebut Allah marifat Allah diceritakeun. Istanaro padang istanaro hurung naon qalbuhu hatena teh jalma pakana dakiron kene pakana mangka aya teh jalma teh dakiron eling walladis tawat adkaruhu wa anwaruhu walladi aya hiji kaum istawat sarua naon adkaruhu nyebutkeunana Allah wa anwaruhu jeung cahayana bidikrihi ku sabab dikirna ya tadi boga hidayah wa binurihi jeung ku sabab cahayana yuk tada bisa diikuti. Itu susu bang karena itu susu. Kaumun bahwa kaum teh orang teh kabagi kana opat. Kaumun aya hiji sagolongan tasbiku ngaheulaan naon anwaruhum cahayana tina hate teh adkaruhum ngaheulaan kana naon kana elingna teu nyebut Allah henteu ngomong gitu manusia teh mah inget tuluy ka Allah ingat ka Allah terpoek ingat kerjaan ingat berang ingat penting ingat keur salat ingat ke salat ingat ka Allah padahal teu nutur Allah teh kitu. Hiji kedua wa qaumun tusbiku adkaruhum anwarahu aya hiji golongan jalma adkaruhum nyebut Allah panggulana sore Allah isuk Allah kan anwaruhum ingetna ka Allah mah tapi cam-cam ka Allah mah encan
bibir we aloh-alohan hate mah kosong. 2 wa kaumun nemar kayu tasawa bareng eta mah antara bibir nyebut Allah jeung hate inget ka Allah teh bareng. Keur mah eling ka Allah bibir di ngocoblak aloh-alohan gitu. Naon adgaruhum wa anwaruhum teh bareng. 3 kaopat wa kaumun la adkaro nyebutkeun Allah henteu wala anwaro jeung inget ka Allah henteu. Tah ieu golongan nu kaopat mah naudzubillahi min dzalik. Dakirun dakaro jelma anu nyebut Allah 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 bari inget ka Allah lias taniru eta teh supaya caang berarti encan caang dakirun jelma anu dikir ya Allah 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 dakaro ku dikirna eta nyebut Allah Allah liastaniro kolbahu supaya nyaangan kana hate berarti cancaan pakana dakiron tak eta disebut jelma dikir keneh teu naon wadakirun aya jelma Allah 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 istanaro langsung eta nyebrot tijrot nyebrot naon kolbuhu hatena eta si dakir teh pakana dakiron tah kitu ge aya keneh disebut keneh dikir. Jadi eling teh ku hate itu. Dikir teh ku hate gitu. Walladzi istawat aya anu bebarengan adkaruhu wa anwaruhu nyebut lapad Allah si bibir wa anwaruhu jeung ingetna hate ka Allah apa bidikrihi lamun mah di saat si bibir nyebut Allah jeung hate inget ka Allah pa bidikrihi ku nyebut nalapad Allah ya tadi eta teh suatu hidayah ti Allah wa binurihi jeung inget na eta si hate yuk kada bisa diikuti silakan ingat nak Allah teh isuk bakal hujan. Tah menentukan isuk bakal hujan eta teh yak tadi bisa diikuti ke pribadi. Isuk bakal panas. Ingat kalau lamun dibawakan ka dunya gitu. Tah. Da ingat nak si bibir ingat nak Allah eta teh sebuah hidayah Allah 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 Allah. Ya selama 24 jam ya. Si bibir teh selalu nyebut Allah wa binurihi ku cahaya nyebutna bibir Allah tah moncorong nati hate ya tadi wa binurihi lamun mah aya kata-kata hati kaingatan di hati inget ka Allah kan inget ka Allah mah di alam dunia tuh lain Allah bibir mah Allah 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 wa binurihi dah ku cahayana hate anu dibarengan ku dikir ka Allah teh yuk kada bisa diikuti. Nah cenah kan teu meunang kasalian ti Allah. Nah ingat kana hujan, nah ingat kana pagawean syariat. Dejel mangesuka ditu mah ningali benda apapun ya Allah. Ningali hujan Allah. Lain hartina Allah jadi hujan. Tapi hujan buatan Allah. Saking inget-ingetna ka Allah. Hujan anu ngagebret geus katempo hujan Allah na we. Eta qiraatna Allah hujanna Allah. Sibukna Allah, rengsena Allah. Tah kusabab kabeh anu aya di muka bumi rek benda padat, rek benda cair, rek benda gas, rek naon pokona ngasalian ti Allah, katempona geus Allah, mata
timbul cahaya tina hate teh anu bakal bisa diikuti teh oh Allah teh isuk teh bakal nyeun hujan gitu. Allah teh isuk teh bakal nyeun Allah teh isuk teh bakal nyeun datang seseorang, Allah teh bakal moal ngadatangkeun seseorang itu. Kan cahaya Allah teh. Jadi lain orang bisa menentukan bahwa jelma bakal datang esok ya. Saya tahu mau dia ya. Apalan ya tuh. Nur ilahi teh. Anu katempo naon? Allah. Lain jelma na. Bahwa jelma ngagerakeun anak geus digerakeun ku Allah. Jelma cicing geus dicicingkeun ku Allah gitu. Di saat Allah di istawa adgaruhu eta teh. Maka nadohiru dikri illa an batini syuhudin wa fikri.